keur ditegur urang ku Allah sia dek kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sak wae ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing hararese amat tuh orang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna amin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan atau ente ceknya aing menungguan instruksi bae cek malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ka dosenna Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu membawa wahyu kepada para rasul iya sekarang kan rasulnya sudah tidak ada berarti dia pensiun yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Sajadah saya. Oh, ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku mah UIN meureun. Terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teka jawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibulil mukallafi asana ieu bisa ngajawab mah ieu yana nanya kiai ya saya mau tanya ada apa malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul benar pinter hujan tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya atun tejang teu pensiun naon atuh kuari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupeuhan sia ini dia gak itu masih kapepe bisa tak kiai aing cenah kos kieu mah jawabanna ya jago tuh kiai kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kana malaikat Jibril teh ku ari ku bom batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah anu bener ge yes ya teu percaya ka aing marah kiai ini tadi mah batuk bae kuring teh ja marah mari kiai bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa ka para pelajar SMA SMP SD kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia
cek kita kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cek kita. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ke malaikat Jibril. Geus teu nurut ke wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka kedeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun cek kita. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nyana cek kita. Teu aya aing. Aduh, serem jasa teh kiai cek kana. Iya awa amina ahlul qura masya Allah. Tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang gua gitu jawabannya meyakinkan kiai kos itu. Nges, tete mahasiswa barang datang ke imah aing bingung cenah dek nyeun artikelnya ya bingung ya makalahna kumaha ya masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung nya ge. Aduh aing sakeuna teh. Datang deui itu mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakeuna. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Deok siap bego. Oh nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang moal nanya deui nya saya mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa aminalul qura dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah. Nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia edit sia kan itu diperdalam kunya ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun kunyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku haring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mufasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh. Master geus eueuh eta ge Mufasir tanya kaki Mufasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot ka Gusti Allah. Bahkan menteri penerangan diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nya nanggeus embung mana kuari
Geus tobatnya nama dipenta ge dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daek sulit saya untuk mengomentari di Indonesia cakar moko hirup kene ku ari harmokona ge enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehna sabaraha wartawan datang ke harmoko tetap bungkem sulit sebab itu bekas saya sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur sejak saya menjabat saja sudah begitu apalagi sekarang jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana harmokona hirup kene jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing si kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun saekeun sia ku aing ye hirup kene harmokona tuh emang kumaha mungkin ya nama embung tidak mau saya eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran sebab naon ngisinkeun bangsa orang luar negeri emang teh loba nu datang ke harmoko di Inggris di Amerika loba nu datang tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia tidak ketika nanya tentang Indonesia tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi Jokowinya masih hidup tanya Jokowi bagaimana tentang PDI Megawatinya masih hidup tanya Megawati Harmoko geus teu daek Masya Allah hebat jasa geus cenah mah ku ari mau sajadah salat boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat bedas lain lalagan lamun ahli negara wari brutal moralna rarusak kemudian tersadar timimiti anu ngagogoh dia ta wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jero teh ieu geus teu bisa Masya Allah lain lalagan ya di urang teh panas sing hade teguran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jangan supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu kitu coba tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae ngan lain eta coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah panas hujankeun ku aing panas hujankeun ku aing aing ge bisa nyieun hujan aing ge bisa nembak hujan aing ge bisa je cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing ye sembarangan cek Gusti Allah lain hayu nasehatan masyarakat dulur wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui tukangan nasehatan Golkar tau kos gitu mah tiruk bareres no bener dengan nasehatan anak Masya Allah Karim nah iya ditegur ku Gusti Allah dele umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya delekeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing na'udzubillah min dzalik